abdi nempangkan kelompok 2. Nami abdi Genza. Nama abdi Dapa. Nami abdi Gio. Nama abdi Daino. Nami abdi Ibam. Bade ngarengsekeun tugas wawancara Sunda. Karena abdi hoyong naraskeun sareng AA saha namina Nami abdi Kevin. bumi AA di mana? Abdi asli di Bogor di Empang. Mulai di jalan ngawitan si An Siraha. Ngawitan mulai dagang di 2025 sampai 2026 ya. Pas ngawit An modal awalnya sabaraha. Modal awalnya habis sekitaran 5 jutaan. Sering kerjaan tempat. Kami Belanja perlengkapan Bapak kamana? Abdi biasa belanja ke pasar situ tuh. Ada ngadamelna. Abdi nggak ada mau jadi nasi goreng, macam-macam di makan. Tergantung hari, kadang 50, kadang lebih, kadang pesanan catering bisa bisa 30. Pendapatannya paling detik bisa 1 juta atau bisa lebih. Sareng tutupna labu sabaraha? Abdi biasa buka tahu 10 pagi sampai 10 malam. Naon wae kae mana kamu dicicak? Anu di sana macam-macam, ada nasi goreng, mie goreng, bihun, kue tiaw, ayam, ada seafood, macam-macam. Mohon sakitu wae pertawatan di kelompok abdi. Atur mohon kanggo waktuna kampunkeun kas ngawel waktos bawa AA sareng diri ayana empat babatan di kelompok abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kak.